Aing unggal isuk sasapu gegerohnya se pembantu lain aing teh. Ini gaji ge leuheung 10 juta sabulan ku salaki. Cuma diberi duit 500.000 kudu mah ya cenah sabulan baenan. Aing diajak ulintara. Wah itu salakina. Aing. Ditangus-angus aing ieu. Nah, hasilnya kerbekan wae, sariweuh pisan rasaan teh. Cek aing mah nyawa pembantu nya, pira ge meureun sabaraha sabulan. Aing deui. Naon atuh kerbekan wae? Henteu itu tuh popoean can garing wae cek teh. Didengekeun heuh kerbekan. Henteu eta popoean tah. Ngan atuh ku gerang ngopi-ngopi atuh di jero mah. Gimana opeunana atuh? Poho sambil nya poho. Untuk ka warung heula minta duit. Weuh duitna ge. Cek aing ge. Nganjuk atuh. Nganjuk atuh tuliskeun gitu. Heuh atuh kela. Aing nganjuk deui. Minta jajan. Aing. Naon atuh? Cek bapak titah milu ke warung. Titah apa? Ka warung milu ka warung gitu titah nganjuk mau budak teh mau pi benerin. Geus lah mau jadi ka warung lagi tah. Bener-bener teuing boga salaki teh nya. Bener-bener teuing. Hina kumaha ka titah milu? Pan hayang jajan. Jajan kumaha erek nganjuk nyerakeun ke bukil opa meureunaan utangna. Sakalian. Mau mere duit na we karep lah wing mareka ditu tuh lah. Rudot salaki teh nya ka bira-bira teh mere duit hantu kalau minta jajan di ka budak nganjuk. Ih, aing. Keindung tuh bapak. Aing rada can si dapur minta nambah coba eueuh. Duit di luar hese nagih. Duh, aing kumaha ieu mah kakak. Nu ditagih ka ngajak gelut nya kudu kumaha atuh nya pusing lah. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil tak tahunya itu. Ayam maunya si bosnya. Aing gojang jajan-jajan acan sih. Ada si ibu bosna. Bel. Kan. Bo. Pesen kieu deui wae nu datang teh. Pasti ujung-ujungna pinjam duit. Kumaha? Pak bos saya. Aya di jero non? Aya. Aya peryogi. Priogi nginjem duit paling ge nya. Tuh aya bisnis. Poe minggu libur aya mah cicing tong kalayapan teuing di imah. Pak. Menuju ka jero tuh aya tuh. Pasti nginjem duit cek aing ge. Kum bos. Wong. Enak mana, Wong? Biasa. Iya, nusaha. Nu batur eta mu bieu teh. Jika candi uyup ya mah. Tamu racai. Hah? Maneh mah. Haus. Yo Pak Bos, aya perlu abi teh. Kunaon? Nih tuh anu nungguan di imah. Terus Bayareun. terus naon urusanana? Ipannya urang teh lamun lain ka Pak Bos ka saha deui. Urang teh butuh. Nya naon maksud jeung tujuanana ka puguh? Nyentil nama bantuan heula wayahna jang poe ayeuna oyeuh. Minjem. Heeh. Aing duit tong euy. Teh butuh 200 pada di urang teh di ditu teh loba anu arek ieu mah. Nya anu mere nginjem teh Pak Bos. Ngan daerah. Aing duit tong ya. Depan erana mah kieu. Ya, tuh. Aing duit tong tuh. Eta sabaraha eta? 62.000. Atukeun bae ya Pak Bos amun urang teu dibere ku Pak Bos mah nya urang kudu ngidol ka tetangga cenah gawe di Pak Haji Dedi cenah teh mere-mere acan nginjem. Wirang ka Bapak. Urang mah bayar tuh. Lain bu nginjem Pak Wirang, nya urang gawe di dieu nginjem ka batur. Ini sih mapura lah. Hah? Urang jeung rokok ieu. Atuh jang bensin. Maneh rasan teh nya tinggal 2.000. Hah? Keun bae ke Bapak mah pan loba keneh ieu. Ieu mah jangan jaga harkat martabat Bapak, ieu mah sebenarnya mah urang loba mah nginjem mah da kana hutang pan sok babari meren aja nih. Mayarna sok gampang ya abi mah tanggal saanu ngan ieu mah ngajaga harkat martabat Bapak teh urang teh pan gawe di Bapak pira ku urang jeung ka batur mapa wirang babi mau laminya deh teh Jeung sadek nuhun pisan Pak nuhun Mau duit gini kan? gunungan bager Si koplok ari ka aing teh mere jeung balanja. bodoh Bener-bener.
Nah, kumaha pikirana nari urang kudu bere duit tuh tempat cari kuda. Naon atuh? Ka warung tita nganjuk ay si kuya tuh dibere nginjem. Kapan eta mah jang ngajaga harkat derajat urang atuh eta mah. Harkat derajat. Yeuh derajat kop tas sapu serangan urang mah dengan gawe kop urus anak tah repeng aing mah. Hah, cua.